kasih sih dia mah loba motor. Cuma si di rengkas koin kita. Halo, kajian di kita. Teh ngiring caliknya. Ieu urang minta izin heula diuk di dieu kan boga tempat di mana-mana kudu minta izin. Baru teh ulin di Karangna. Oh. Jadi kudu ada adab non tata krama sopan santun. Geuning sia nyaho. Kan sorangan teh apal sejarah-sejarah acan. Si urang mah teh hayang nyaho ge ka sorangan, ya teu ulin ka tempat bersejarah cek aing teh. Sejarah teh mun cek bahasa Sunda mah lalakonna perjuangan bangsa Indonesia. Gitu. Lalakonna terdiri jadi di dieu monumen teh urang karawat kudu apal sejarah yang nerangkeun ka anak incu urang ke. Urang ulin nya ka monumen. Dan ke urang nanyakeun ai monumen teh di mana cicingna teh? Di Cirikip. Oh, monumen Cirikip. Monumen Panji Siliwangi ya di Cirikip. Oh, itu atuh sing jelas ngomongna ka aing mah. Ngagawat. 10 liter. Siap. Kemana? Sejarah ulin. Jawa tuh. Udah mah. Iya. Eta Abingnya. Kemarin aing selek ya. Eta ada kemarana. Iya ya ngajak ulin. Ayo kalau lempang geus capek. Kapan aing ngajak ulin ka tubuh? Tugu naon? Tugu pancoran. Tugu pancoran. Bukan pales berarti. Kurang mahayang apal sejarah sente. Gitu. Naon? Sejarah kemerdekaan lah Agustus, Pan. Tugu Siliwangi meureunna. Tugu teh dihandap sia mah sekolah ka boloto deui bae. Berarti kaliwat gitu. Kaliwat. Sia melek-pek udah. Ya sok ek jajanan beda ku teh jajan cicing di warung. 3 4 5 genep ku 1000-an ini geus genep 1000. Ti aing 5.000. Ulah 5.000 pan sampai nganter barudak. Kan aya meureun di sorangan. Siapa nu ngajak ulina? Aing teh jaman kolot ka dieu teh hayang apal sejarah. Perjuangan jajan heula. dia lumayanna ti aing 5.000. Aduh, Teu ke dianter ka ditu gawat. Jarajan. Ya, duitna ti mang leto-leto. Tugu teh. Tah, Jero. Oh, tuli ka ditu. ka jero tuluy ka jero. Oh, ya betul kaki. Ka jero. Ya. Moal aing lah. Siap ya moal naon ieu. Tadi geus cicing tadi aing dibawa ka mana atuh aku bawa cicing. Aduh, hayang apal sejarah teh meuli kieu pisan. Esa hilang dua terbilang naon artina euy kudu nyakeun ka si abahnya. nyakeun berita. Di luhur. Kapan ieu aing ti luhur? Oh iya. Siliwangi berterima kasih kepada seluruh rakyat yang selama perang kemerdekaan telah berjuang bersama-sama dan memberikan berbagai bantuan khususnya dalam penyelamatan di Siliwangi, Panji Siliwangi pada tahun 48 Siang melek-pek bae masa keun kieu ge. baca turutkeun Nya sok amal bakti tak mencari bukti. tutur kana depan aing Sok atuh. Karena Engna. dendeng dah kandeng Anggeus karena kasih terpatri di hati terpatri. Untung nyebut terpatri. Eta teh dibacana terpatri. aing kudu di papatan ku sia dekeun ngomong Terpatri jeung. kesan terekam dalam jiwa. Kesan dalam dan jiwa. Ayo teh di mana anak-anak? Sini. Jasa tercatat abadi dalam sejarah. Terus mandapna? Cirikip 20 Mei 1975. Enggak. Nah, Panglima daerah militer Sabaraha yang eta? sabaraha cing. Sabaraha Maka Malik nanya kamu. Genep. Cih, nah belata boloto. Sabaraha cing eta. Di angka sabaraha. Sok, terus. Sok handapna naon baca? Siliwangi. Tangan. Geus genep. Himawan Suetanto. Sutanto. Suetanto. Kudu dibaca. Ulah sok ngarawan ka guru. Aneh. Ayo dasar melek-peknya. Elek-elek ku keluaran SD. Nu kitu teh S O jeung E teh. Suetanto. Sutanto geus sok eta kana naon? Mayor Jenderal naon cing? TNI. Ya, ayeuna sorangan mengharap ka ditu nya. Sok-sok dariuk di dinya. Di ditu. Sok ngajajar di ditu.
ngarep ka kulon. Kurang kadar itu. Heeh, ngarep ka kulon. Iya. Tah, Aing jadi gitu. murid aya na. Iya. Lain jadi murid. Pandi ditu teh cenah. Kepada seluruh rakyat yang selama perang kemerdekaan. Nah, jadi orang teh kudu mengingat kemerdekaan euy baheula berperang na kumaha lo. Tah, caritana di dieu pan aing hayang apal sejarah ya. Engke sejarah anu jelasna urang nanyakeun ka si Abah, ngan aing terinspirasi ku pahlawan euy. Aing di dieu Terinspirasi tapi asupsieun ku tentara. heueuh kumaha? Aing tadi mesin aya penjajah aing di bedil. Sama. Aing teh kieu sama. Pan ieu tah Garuda di dadak. Sama are Indonesia. Merdeka. Pahlawan aing teh tentara tak kieu bedil lah. Pantes aki-aki kitu ada. Tentara. Balad aing berarti balad aing tentara. Sorangan mah penjajah. Aing dideredet so geren kok. Penjajah musnah banyak. Aing aki-aki nah di paranggul gitu. Pahlawan tuh. Hormat. Yo. Gitu. Rapat. Nah, dalain kitu sama. Di kumaha aing pemimpin. Pemimpin Sok buat itu. Ya, geus lah di dieu geus. Cicing hayu agar dulu. Hormat. Gerak. Balik na ka ditu. Balik kanan. Gerak. Aing hormat naon? Itu kan itu Nya cek aing balik kanan salah. Aing bungkul balik kanan. Oh, sing tarik. Hormat. Gerak.